Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompaknya, semangatnya, semangat malam Jumat, ulah wa kamarende pokoknya. Tenang, urang ngaji helan sakadeng. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anu kusim kuring dihormati para jamaah zikir manakib, bapak ibu pamuda pamudi ade-ade sadayana, wabil khusus katokoh masyarakat khusus Kepala Ketua RT 05 Bapak Soprulail beserta jajaran. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, rahmat sinareng salam muga dilimpahkeun ka junjungan urang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu khilaf ka para keluargi, para sahabat, para tabiin atba tabiin sadaya. Mudah-mudahan urang kabehan jaga balik ka Allah di poe kiamat, di poe akhir urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poho anu kusim kuring dihormati tukang son. Waduh, alhamdulillah urang doakeun tukang son sing panjang umurna, amin. Urang geus pararaeh nyana hirup doang sorangan. Mudah-mudahan asup ka surga nyana jeung son-sona kabeh, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sungguh luar biasa penting ieu caramah kula ngaharepan cai hujan doang. Allah nyiptakeun malaikat anu ngagaduhan 10.000 leungeun. Anu 10.000 leungeun hiji leungeunna ngabogaan 1 juta mata. Sabaraha cenah hiji leungeunna 1 juta mata. Allah nyiptakeun 10.000 leungeun malaikat. Dina hiji leungeunna diciptakeun deui ku Allah 1 juta malaikat, 1 juta mata di setiap-tiap hiji leungeun. Tinggal dikali beta. Hese ngitung nanya. Pokona mah HP nupang mahalan geus moal mampu ngitung jumlah sakitu. Sanajan make ilmu logaritma. Eta ketika Kangjeng Rasul Isra Mi'raj kapendak jeung eta malaikat, ditanya Jibril, ari eta saha? Malaikat Rasul. Oh, malaikat. Karena Rasul penasaran ditanya, ari ente saha? Malaikat saha? Abdi semenjak dicipta cek malaikat ku Gusti Allah ngagaduhan 10.000 leungeun, bari setiap-tiap leungeun ngagaduhan 1 juta mata hiji leungeunna. Terus cek Kangjeng Rasul, tugas maneh naon? Asaku aneh kula nempona. Tugas kula adalah Gusti Rasul mencatat setiap cai hujan anu jatuh ke alam dunia. Ti zaman Kangjeng Nabi Adam diciptakeun datang ke zaman kiwari zaman anjeun. Eta kula terang sajumlah cai hujan anu diragakeun ka amparan halaman pondok pesantren Peuting ayeuna. Dugi nuragag ka laut, dugi nuragag netes ka gunung, dugi nuragag ka genteng-genteng orang Cibadak, orang luar Cibadak nu baroga imah, nuragag ka leuweung-leuweung, nuragag ka sidane, nuragag ka bengawan jeung sajabina. Kula terang jumlahna cek eta malaikat. Masya Allah cek Kangjeng Rasul. Jadi kat ente terang kabeh jumlah tetesan eta aya kabeh dina catatan kula Rasul. Hebat amat cek Gusti Rasul. Allah nyiptakeun maneh dugikeun ka eta jumlah tetesan cai teh, cai hujan. Eta maneh uninga tetesanana jumlahna kabeh ti zaman Nabi Adam datang ka kiwari. Kantenan Kangjeng Rasul, tapi sahebat-hebatna kula cek malaikat tersebut, kula ge teu luput tina kekurangan jeung kelemahan. Lah cek Kangjeng Rasul sapirakuna makhluk sakitu gagah kos maneh aya keneh kelemahan jeung kakuranganana. Naon atuh cek Kangjeng Rasul kakurangan jeung kelemahanana? Kelemahan kula adalah satu Kangjeng Rasul.
ketika aya jamaah majlis zikir manakiban maca sholawat ka anjeun sakali beh eta jumlah ganjaranana pikeun hiji jelema bae ge kula geus teu kaudag ku jumlah naon ngaranna mata anu aya di leungeun kula geus teu bisa mencatat jumlah lobana eta pahala pikeun jelema nu maca sholawat ka anjeun sakali beh cenah kitu komo bari macana di malam Jumat. Masya Allah tabarakallah eta ku gede-gedena ganjaran maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasaterusna eta urang tadi ngadengekeun maca Quran ngeunaheun jasa eta urang doakeun mudah-mudahan anakna Bapak RT Sopar ngaranna Muhammad Rapa naon Rapa Muhammad Rapa. Alhamdulillah suarana ngeunaheun tabesi bapak-bapak ibu-ibu nu di luar Cibadak nek hajatan nek ngawinkeun nek nyundatan hubungi bae tah ka Bapak RT Sopar eta anak anjeunna henteu teu mahal sakali tampil 15 juta aduh jeung kula calonna maksudna mah tah jadi eta urang doakeun mudah-mudahan ilmuna sing manfaat amin anjeunna dibere kasehatan panjang yuswana sehingga ngajadikeun waladan sabikon anak anu sabikon teh anu bagus lahir ejeng batin anu soleh lahir ejeng batin anu hade lahir ejeng batin ngaranna waladan sabikon di atas waladan solihan. Masya Allah amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan anjeunna kedeung deui cenah anak pesantren keluar ta urang doakeun supaya indung bapana diberi kesehatan dinyembarkeun milikna supaya cita-cita anjeunna hayang jadi qori supaya terus aya dina ridho jeung izin Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kana cerita malaikat tadi di mana-mana umat anjeun wahai Muhammad maca sholawat sakali beh eta satu sholawat tersebut dicipta ku Allah hiji malaikat tersebut tah silulup di bawah aras Allah anu isina cai kabeh. Kemudian eta malaikat anu silulup tah nanjak terus tah gigibrig. Setiap tiap hiji cai dina jangjang malaikat anu netes teh hiji cai tah pan malaikat gigibrig pasti aya cai anu netes. Tah hiji cai anu netes di jangjang malaikat tersebut anu jumlahna ratusan juta nu netes eta per hiji tetesan didamel deui ku Allah hiji malaikat anu ditugaskeun mangmentakeun hampura beurang jeung peuting ka Gusti Allah pikeun jelema nu maca sholawat sakali terus datang ka poe kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap urang untung cek bahasa Cibadak mah mangkaning tadi macana 11 kali. Wow sata ganjaran gitunya. Bapak Ibu jamaah manakib anu dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Talahun hujana mulai raat. Itu sieun baraseuh mah atuh calik deh kidinya kajeun moal ge kajeun. Nah kitu nya. Ieu caina cenah ka hujan kajeun lamun cai rag-ragna ti luhur langit langsung ka botol urang apalagi malam Jumat jadi obat tina 1000 macem penyakit. Kecuali ditandean heulan karak dicicikeun eta mun aya batuk-batuk jeung pilek bakalna. Tuh, ya alhamdulillah mangka cak ulah diangkatna baikeun mumpung malam Jumat jarang-jarang nandean cai teh nyaho ongkoh pan kabehan ge kana khasiatna. Tayeu urang geus dizikiran, dibacakeun sholawat dan lain-lain dihujanan ku Allah. Insyaallah cai ieu akan membawa barokah kamanfaatan pikeun urang sadayana nu mararawa. Amin ya robbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kunaon sababna urang mulai deui kana ieu manakib lantaran urang mah sebagai umat Kangjeng anu hayang diaku oge murid Tuan Syekh Abdul Qadir hirup urang beurang jeung peuting teu luput tina nu ngaran kabingung jeung kasusah. Urang mah ulahna teu boga duit keur boga duitna ge tetep ngarasa susah jeung ngarasa bingung. Komo lamun aya masalah mumet sarina hirup urang. Bener tah bener? Sampai kacaritakeun baheula aya tokoh ternama sosok aulia Allah disebutna darwis atau nusok make baju darwis nusok disebut oge ahli sufi ngarana.
ngagaduhan murid anyar keneh mah dibayat ku guruna zikir thariqah qadiriyah naqsabandiyah sabulan 2 bulan 3 bulan menang satahun silaturahmi ka imah guruna guru ieu cenah kula geus ditalkin geus dibayat sigala cenah tapi kok kunaon ieu kula sarina hirup mungkin ka dieu mungkin rajin ibadah puasa Senin Kemis ku kula dilampahan qobliyah ba'diyah dilakonan duha digarap tahajud mah apalagi geus nu wajib mah ulah dicaritakeun jaka parduan kawajiban tapi kok kunaon ieu kahirupan kula semenjak rajin ngaji rajin zikir kok lain tambah sukses malah tambah terpuruk aya nu ngarasa kitu aya urang makin rajin ngaji rajin ibadah lain tambah boga duit malah tambah bebeakan pamuluna bener tak bener dagang kerjaan ngaji mah rame nu meuli ai kunaon geus rajin ngaji kok pembeli rada rehe gitu digawe baheula mah keur urang tara ngaji tara ibadah can dibayat-bayat acan eta rasana gawe teh semangat milik teh babari atawa urang naon bae eta malah profesi urang kok kunaon eta cek muridna teh guru ieu kula mungkin rajin ngaji mungkin rajin perasaan cek kula mungkin rajin ibadah kok perasaan ieu mungkin seret bae masalah demi masalah teu eureun-eureun gitu emang kunaon kitu atuh pamuluna cenah kabogoh dibawa batur cek pamuda teh bener teh cek nunggus boga pamajikan mah ieu anak maruriangan bae eureun ka kana turun ka adina eureun adina turun deui ka adina deui nu muriang cager anak kabeh pamajikan cager pamajikan kula cenah beres kula turun deui bae ka pamajikan kula hayu bae muter bae cenah eta panyakit ge deui teu eureun-eureun ieu kumaha guru kok jadi kieu ieu kahirupan kula semenjak kula rajin ngaji rajin ibadah kok malah tambah ambruk ieu sarina teu kuat sarina guru ieu kula mun kieu bae ibadah oh gitu jadi maneh teh maksudna pusing lain pusing deui guru galau galau zikir mah zikir tapi na hatena galau tepuguh ieu tepuguh judul cek kolot baheula mah hirupna cek guruna teh kieu geus cenah kieu bae ayeuna mah tuh ka dapur abah nyokot cai sagelas cai putih jeung nyokot uyah bawa ka dieu jeung plastikna nyokan uyah garam cokot uyah di dapur cokot cai sagelas cai putih jeung cokot uyah wah cek muridna teh mantep aing neuk disareatan ku guru aing beunghar kedeung deui aing pokona geus kieu mah ya cek guru cek eta si muridna teh aing cenah mus beunghar cek atuh tambah rajin aing ngaji ya dituguhan ku guru bari meulem rokok teu lila jol be ieu guru cenah aya gara tenden nya tah muhun guru cenah semangat teh semangat neuk disareatan ku guru teh apan bari jeung gratis dituangkeun lah cek guru teh tah eta caina kadiekeun terus eta uyahna pesek na plastik terus kumaneh tuangkeun eta uyah kira-kira ukuran sasendok mah kana eta cai wah cek cenah mantep yo geus semangat ja eta murid semangat neuk dibere syariat ku guru atos guru kumahakeun adukeun ke aduk cenah kena ancur eta uyahna kena betul-betul jadi cai kabeh mohon diaduk cek guruna tos geus ratanya atos geura inum kumaneh inum ceknya na berhubung sieun ka guru ceknya na moal salah ieu meuni lekek diinum ku aing eta ku muridna jam memang aing ngaran murid nu dibaiat mah ka guru thariqahna teh sami'na wa ata'na teu pernah nanyakeun bakal kumaha jeung kudu kumaha cek guru aa bae diinum kunyana eta meuni peperengisan bari jeung asin rada kumanya kula ge can pernah jang nginumna kumaha kira-kira bu teh eta cai uyah kitu beuh meureun nyam meuni lekek belah meuni hayang utah cek eta si santrina cek eta muridna teh dina hatena
Masya Allah ieu kabina-bina asina meuni lekek kana tikoro hari takeneh eta muridna meuni langsung ngarasakeun mual jeung mules di jero beuteung teu tahan. Kunaon maneh pupuringisan asin henteu guru cenah. Oh henteu aing teu mah bagus cenah kitu cek guruna. Laju kumaha deui guru ulah hokan nanyakeun ke kedap cek guruna. Ayeuna kieu yuk tuturkeun Abah Haji. Urang ka mana bah? Urang ka pinggir pantai. Nyiaran urut galian pasir. Nu sok diparake ngusup zaman kiwari teh naon ngaranna? Cubluk atawa naon nya? Danau gitu. Ayo urang ka danau cenah ka Pangklong. Singket cerita dituturkeun eta guruna ku muridna teh. Eta bari bawa cenah. Naon teh Abah Haji? Uyahna bawa cenah. Oh bawa deui, muhun bawa. Waduh ceknya na. Asa aing tah nginum deui bae kedeung ya. Gus geus karasakeun jasa pahit jasa. Singket cerita datanglah ka Pangklong. Kawahangan anu aya cai urut galian pasir baheulana nu dikeduk ku biku. Datang ka dinya teh geus cenah urang calik di dieu nongkrong, urang ngobrol jeung Abah Haji. Eta si murid mah hayang kokohek, hayang utah teu tahan beuteung geus lain rasa aneun murilit bari jeung mual. Neuk kokohek, neuk ngaleho, neuk ciciduh, teu wani di hareupeun guru beusi disebut suul adab. Ari geus kitu teh cek guruna, mana eta tong uyah aya Bah Haji cenah. Eta uyah coba ayeuna. Mana plastik uyahna? Ieu Bah Haji diebrehkeun. Tuangkeun ka leungeun maneh eta uyah. Saloba-lobana terserah maneh. Bila perlu saepkeun sapalastik eta. Geus sieunun bae ta murid besi dititah ngakan uyah. Waduh cek nyana asana. Tambah gawat aing nya mungkin sepaeh aing di deukena cek nyana. Kumaha ieu guru saatosna kieu? Tah ayeuna eta uyah tersebut kumaneh balangkeun purulukeun ka cai Pangklong. Mun teh mah Pangklong sakieu legana. Hayo taburkeun geus abeh purulukeun kabeh ka dinya eta uyah ulah disesaan saeutik-eutik acan. Muhun guru can dipurulukeun ka cai. Geus dipurulukeun teh tah geus kan cenah dipurulukeun atos guru. Ayeuna cek guruna teh eta cai ku anjeun coba siuk make leungeun. Terus ku anjeun eta cai wahangan cai Pangklong teh inum. Cek nyana teh wah ieu mah moal kudu asin najan kumaha ge dasar ti tadi aing hayang nginum geus teu kuat jasa dititah nginum. Disiuk make dua dampal leungeunna dicicikeun kana mulutna. Cek guruna teh kumaha asin? Henteu guru ngeunah ieu mah seger cek cenah. Disiuk deui disiuk cek guruna atuh geus ngeunah ieu mah guru cenah. Horeng mah nya nama ti tadi meureun ti korona pait. Makana nginum deui cek guruna geus atuh loba-loba. Heuh guru pugus ieu mah beda cenah rasana cek nyana teh. Jadi teu asin tah mah henteu ieu mah cenah. Henteu pait henteu ieu mah. Sugan karasa uyah saeutik henteu guru ieu mah. Terus naon ieu kesimpulan cerita ieu cek guruna teh kieu tong tah ari hirup teh kieu sebetulna Allah geus nakdirkeun setiap masalah ka tiap-tiap manusia sesuai jeung kadar kemampuan dina hirupna masing-masing. Moal pernah leuwih tina kakuatanana jeung moal pernah kurang tina kakuatanana. Mun tia mah hiji jelema dibere derita 10% moal leuwih ti 10% karena eta geus ditakdirkeun ku Gusti Allah. Moal dileuwihan moal dikurangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Jucak muridna oh kitu guru mohon. Jadi sebetulna mah lain cenah masalah hirup ente nu berat. Lain masalah kehirupan anjeun nu rieuh nu nyeun anjeun pusing. Hate anjeunna wadahna terlalu leutik cek guruna. Lir ibarat anjeun tadi ngakan uyah ngeun saukuran sasendok. Diasupkeun ka awak maneh karasa ku anjeun pait jeung lekekna. Bahkan mules karasana ku anjeun ka beuteung anjeun.
Berbeda ujung uyah sanajan sakantong plastikna ku anjeun diragragkeun ka ieu pangklong wahangan tetep teu berpengaruh apa-apa cai tersebut tetep rasana tawar. Oleh karenanya cek guruna mulai detik ieu ganti hate ente anu tadi ukuran gelas, ganti hante ente menjadi lir ibarat bengawan atawa pangklong ieu. Maka apapun kehidupan anjeun senangna susahna tidak berdampak secara lahiriah karena ketekunan ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mantak kurang dijeule para abuya para kiai anu saroleh emangnya loba duit tak kajelana ceriaeun bae henteu sarua kos urang aya boga aya henteu ngeun wadah hatena anu geus digedekeun sehingga apapun nu terjadi dina hirupna datar bae hirupna. Waktuna salat mah di awal waktu salat bae, waktuna magahan ngaji bae, waktuna digawe bae, waktuna dagang bae, waktuna kuli naon bae kuli bae. Karena beban tersebut ragag kana wadah anu terlalu besar sehingga tidak ngepek naon-naon kana kahirupanana. Kapaham kira-kira ku urang tang kadinya? Pan urang mah oh kami mah hirup kos kieu cenah. Batur mah moal manggih susahna kos urang cek saha? Sarua bae batur ge Bapak Ibu sadayana. Ulah urang junga rasa diri ieu paling teu berarti dalam hidup, paling susah dalam hidup. Henteu. Hate urangna anu terlalu leutik kayakinanana ka Gusti Allah. Gitu. Jadi urang ulah boga anggapan seperti kitu. Sampaikan orang mah mun teh mah ibu-ibu kasalaki teh mah cenah memang kumaneh mah hirup eueuh gunana cek pamajikan kasalakina cusakna ai kumaneh kasalaki juga kitu ai geus teu usaha teu naon kos batur manfaat hirupna cek salakina ai eta anak 7 nang saha eta nyebut eueuh gunana kasalaki eta anak 12 nang aing pada teu kokoseran cek salakina sia mah cenah. Tah urang ulah sok laju nganggap bahwa hidup eta seolah-olah urang nu ngarasa paling menderita, tidak. Gitu. Jadi ulah pernah menyikapi hirup eta ku pikiran anu mumet ku hate anu terlalu sempit. Yakin bae hate urang ka Gusti Allah wayahna ibadah. Gitu. Keun sakabehna ge moal menderita salilana, moal susah salilana. Nu penting urang daek hirup kudu daek ngarubah berusaha. Pan kieu para pamuda nu can kararawin. Allah nyiptakeun jodoh terbagi dua. Jodoh aya nu dihukuman takdir ti Allah, aya jodoh anu hukumna ditakdirkeun. Inget kan? Jodoh aya anu hukumna takdir, aya anu hukumna ditakdirkan. Pikeun nu can kawin dicatet. Naon bedana takdir jeung ditakdirkan? Urang boga kebon. Eta kebon urang padahal ku urang teu dibabadan heula, teu disurubuk heula, teu diorea heulan. Tapi kunaon eta kebon urang loba jukutan. Nang saya teu ngajadikeun Allah, urang sejam melak jukut henteu lah. Teu pernah kadenge ka warung Bapak Amil Husni ngahaja meuli orea jeung nyurubuk naon mang jeung nyurubuk jukut. Abeh bagus jukutna moal. Tanu kitu ngaranna hirupna jukut jadi na jukut ngaranna takdir ti Allah. Aya galian pasir sabulan 2 bulan kebelna 5 bulan timbul nungaran lauk ngahaja di pelakan apa memang teu henteu neuk saha nu melakan nu kitu tanu kitu ayana lauk dina cai takdir ti Allah. Urang boga cai dina galon penting ieu ulah ditutupan teundeun sabulan 2 bulan setahun kalilaan bakal aya utak ugel cakolot malin. Nah eta kira-kira ngahaja di pelakan apa henteu henteu eta takdir nu kitu. Jodoh ge kitu. Aya jelema teu nganjang, teu ngome Facebook, teu ngiklankeun di WA cek awet ya mah. Euy dak saha nu bogoh ka aing geura yo.
teu ngiklan-ngiklan acan tapi kunaon jol be aya jelema ulin ka imahna gitu kan, tiba-tiba ngahitbah ngalamar seketika pokona mah isuk cenah hayang langsung nikah ditempo ija cocok ka lalaki nage eta nu kitu ngaranna jodoh takdir tanpa sejak nyiaran urang sebagai wanita. Nah ainisbat ka lalakina hukumna ditakdirkeun. Teu aya beda kos urang melak pare. Melak pare mun urang nek melak pare di sawah atau di kebon eta kebonna main tancepkeun pare bae apa henteu? Henteu laku urang dibersihan heulan. Terus pare nage wah kula teu pati hafal melak pare jadi nyurahkeun ada bingung. Pokona mah ditancepkeun bae lah geus jadi pare teh nya. Ieu teh naon sih ngaranna Ibu? Hah? Tandurnya melak pare tandur ditancep-tancepkeun. Bahkan ilmu melak pare mah melak nagi kudu bari mundur lain maju benar. Kayak insyaallah kukula bakal diceritakan adab-adaban pepelakan menurut para alimil ulama. Jadi pepelakan eta henteu sembarangan kara aya babacaanana aya doa-doa khususna kayak eta mah di lain waktu kudu dicatet heulan ka ibu-ibu. Tak kemudian eta pare ditancepkeun ku urang ngaranna urang hayang nyieun takdir. Eta pare ku urang disurubuk kemudian dirawat jukutna terus ku urang dicabutan tah nu kitu mah merawat hayang ka ala buah parena disebut urang ngaranna eukeur nunggu ditakdirkeun ku Allah ieu berbuah pare. Eta mah kudu ayana syariat ti urang anu melak parena. Syariatna atuh kudu disurubuk, diorea, di naon sing ngaranna digebahkeun tina nu ngaran manuk supaya ulah saep ku manuk jeung ku hama. Ta macemna kitu. Atau urang nu babari melak lauk di empang. Atuh eta mun urang melak lauk di empang, ari memang loba sato nu sok ngakana lauk mah atuh minimal di pager atawa di jagaan atawa di kokoprakan naon beh supaya sero tedaikeun turun kadinya nu bolong-bolong naku urang dicocokan supaya ulah aya orai kadut jeung sajabana tanu kitu mah ngaranna ditakdirkeun hayang boga lauk jeung hayang boga lalaki ge sarua urang nganjang lalaki kadi-kaditu kulon wetan kidul kaler meunangna mah gigireun imah kan gitu kan. Tah urang geus berusaha menang nang di jauh nu kitu urang nyareat tah ketika terjadi urang rumah tangga jeung eta awewe eta ngaranna alhamdulillah aing nang berang peuting ngawirid akhirna ditakdirkeun kawin jeung nyana kitu len. Apan kula ge bawa pamajikan nang ngawirid wow teu diwirid mah eta. Bapak Ibu hadirin sadayana balik deui supaya hirup urang jadina simpul nama hayang barokah. Eueuh deui cara zaman kiwari urang lobakeun bae maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu kolot teu budak berlomba-lombalah membaca sholawat khususna ka ibu-ibu anu memang cenah keur ngaso daripada ngaromekeun naon kiwari HP apa nyelekeun sinetron geus lah lagu lama tah mah mendingan kiwari mah belajar bebenah diri urang lobakeun maca sholawat nu pendek bae aya teu bisa mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta kieu Bapak Ibu sadayana nu dibaca tadi ku urang sholawat berjamaah ngaranna sholawat munjiat. Sholawat tersebut ijazah kula ti guru Abah Uci jeung Abah Dimyati al-Maghfurlah. Eta dina saminggu kudu tamat 4.444. Sholawat non ngaranna sholawat munjiat. Kula baheula ngadawam hayang tamat asal mantos salat 200 kali berarti sapoe sapeuting meunangna 1000 5 waktu dikali saminggu menang 7.000. Alhamdulillah padahal di parentahna ulah kurang dalam saminggu kudu tamat 4.444. Mantak ketika kula mesantren di Cilongok eta lamun malam Jumat bada maghrib asal abuya geus kaluar be abuya sepuh neuk maca sholawat teh jeung santri. Ditanya,
aya sabaraha lurah cenah ka lurah Kobong aya sabaraha lurah santri cenah aya 400 bah 400 ke misalkan cek apa sering 10 balik baik gitu. Jadi maksudnya 400 kali 10 berarti 4.000 gitu. Misalkan aya sabaraha lurah santri budak cenah penting ieu aya 200-an doang bah nu saporona ngariung. Oh berarti cenah sering 30 balik. Kitu baheula mah kami. Jadi sakali diuk jeung guru eta kudu meunang 4.444. Tah ketika kula diijazahan ku almagfurlah nu di Cilongok Abah Sepuh sareng Abah Anom eta kula diparentah ba'da salat ulah kurang ti 11 balik lamun aya keneh waktu terepot teu boga santri teu boga jamaah mah cenah 40 balik. Tapi lamun sibuk 11 balik bae. Gitu penting tak ibu-ibu ge nu ararapal baca setiap mantos salat 11 kali. Insyaallah manfaatna luar biasa. Amin ya robbal alamin. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sanyana nu pang utama-utamana umat kaula ke jaga di poe kiamat nu bakal paling deket jeung kula adalah jelema anu semasa hirupna loba maca shalawat ka kaula ceuk Kangjeng Nabi urang. Mantak mun urang hayang deket ka Kangjeng Nabi urang lobakeun ti kiwari meupeng hirup keneh maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabelah dieuna diwariskeun eta shalawat tersebut ka Kutubul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ulahna sakelas Syekh Abdul Qadir Al Jailani Siti Robiatul Adawiyah sapoe sapeuting teu pernah kurang maca sholawat 25.000. Sabaraha cenah? 25.000 maca sholawatna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sakumaha biasa pangaosan malam Jumat gesok eureun 9:30 kebetulan ayeuna ge 9:30. Kula moal kudu panjang carita deui mudah-mudahan kumpulna urang di dieu nomor kahiji urang hayang dihampura dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Terus urang hayang diaku sebagai umat jeung hayang disyafaatan sebagai umat ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah dieuna deui urang hayang diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Anu saterusna jaganing urang balik ka Allah di poe kiamat urang hayang dikumpulkeun jeung para aulia-aulia Allah jeung para anbiya-anbiya Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan urang kabehan anu halaladir dina peuting ayeuna muga-muga ku Allah sing dipasihan palanjang umurna, dipasihan kasehatan sadayana, anu keur usahana keur rada mararacet mudah-mudahan saatosna ngiringan zikir manakib peuting ieu dibere kalancaran deui ku Allah. Anu tadina keur kurang kumaha kahirupan rumah tanggana mudah-mudahan beres acara manakiban sing dijadikeun rumah tanggana penuh ku kabahagiaan ti Allah Subhanahu wa taala. Anu baroga anak marales keneh kana ibadah mudah-mudahan ku nur cahya Kangjeng Nabi ku karomah Tuan Syekh Abdul Qadir ku barokah urang ngiring manakiban anak-anak urang nu teu darek ibadah mudah-mudahan sing jaradikeun anak anu saroleh sang sarolehah sadayana. Urang anu jadi indung bapana mudah-mudahan dibabarikeun oge milik rizkina tur dipasihan kasehatan urang sakeluarga urang kabehan jeung mudah-mudahan Allah ngalengitkeun sakabeh panyakit-panyakit anu aya di lembur urang masing-masing. Kumargi ayeuna keur usim hujan urut panas jadi loba panyakit anu diturunkeun ku Allah anu tiba ka urang kabehan. Mudah-mudahan ku Allah melalui kemuliaan Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat dileungitkeun sakabeh panyakit nu aya di awak urang, nu aya di kampung urang, nu aya di desa jeung kecamatan urang, kabupaten urang, negara urang tercinta negara Indonesia. Amin ya robbal alamin. Sakitu bae atas naon anu disampaikan ku kaula tina sagala kakiranganana kula minta dihampura lahir batin. Mun kaur para jamaah di mana datang malam Jumat jeung malam Sabtu wayahna urang halaladir ngiring pangaosan di dieu. Insyaallah lain sejak kula magahan kasasaha tapi berbagi cerita ilmu nu aya dina kitab karya para alimil ulama. Eta mah itung-itung pepeling diri kula sugan manfaat pikeun urang sarerea. Amin ya robbal alamin.
Urang tutup ku doa ke diteraskeun ku maca ibadah Allah. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natasyaffa'u ilaika bi jahi habibika wa nabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka bi karamati wa bi syafaati wa bi jahi walika Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahul aziz wa bi ridha wali walidaina ya Allah wa bi syafaati wa bi maunati jami'i masyaikhi wa syaikhi masyaikhina wa mujizina al-ahya'i minhum wal amwat. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah antaghfir lana dzunubana wa tarhamana wa tuhassila maqasidana wa tuyassira umurana wa antaj'alana wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan tuballighuna ya Allah wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina biha ya Allah hajja baitikal haram hajja baitikal haram hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi afdhalus salati wassalam fi lubbi wa afiyati wa salamati wa bulugil maram fi kulli am innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun